Putus. Jika waduh karena rusing sehingga kenising Itu si Sando yang si Jaya kenalnya. Yang ngopi sugan. Beneran. Ngopi obat tuh ah. Beneran. Lain boga aplikasi teh kotok teh. Eta joget-joget. Baru naon itu pasehan kan? Wah, sampai. Oh. Oh Tuhan, ku sayang dia, ku cinta dia, dianya enggak. Lagu teh keren teh. Ada kamu boga saha? Neng tong kelapam tuh. Ada boga saha? Emang neng geus teu menarik di mata Aa? Oh no. Nyanyi jeung saha eta? Ah, putus. Aduh, eta mah saukur nyanyi neng. Neng ah, kumaha we alasan wae. Aduh, apes-apes teuing jadi aingnya. Aing mah hirup we jika waduh karena rusing sehingga kenising. Ya ke bos jangan baru dah. Ari sia, kenapa labuhan gitu? Aing lalabuan kehet, aing digelepok ku ka harim aing, ketika kejungkir balik ka ditu. Ih, teh mau penyon. Penggeserkeun. Yes. Tuh. Bisa mending ngopi lah. Wah, ngopi-ngopi aing teu gablek duit. Ket aya duit mati aing. Tong sekarang susah. Oke, siap, Bos. Tunggu nih nya. Yo, kopi yo tas. Ari sia mani lila mani kopi teh. Ngantri bos di warungna, meuli lagi di Alfamaret ieu mah beda. Jika dibagi sembako wae ngantri. Ih, teke ku aing tong boga duit. Ngopi batur Ih, itu si Sando yang si Jaya kenalnya yang ngopi sugan. Beneran. Ngopi batur ah. Sabar kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngopi. Masaan, baik. Masaan, baik. Sautiknya. Sudah penting. Dong. Nuna, ngopi teh ah. Mantap. Nun ya. Kaitola. Nun. Nuna kopina Si goblok kopi aing dibeakeun. Ih, kasurupan jurik dono sugan tah sikutil mah bos. Menikot beak dinyisakeun satik-satik acan. Ieu. Teu sopan. Datang-datang makan kopi aing, teu narima aing mah kieu carana mah. Sarua aing ge teu narima, susulkeun yuk. Narima kieu carana mah ya ha.
Lain boga aplikasi tai kotok teh. Eta ngejoget-joget geuning. Adi siapa aku ngarep aplikasi tai koto. Heeh. Eta mah TikTok lain tai koto. Teh tai kotok. Lain naon atuh? TikTok. Oh, TikTok. Kela-kela itu si Sandu di sini kamarana duluan coba. Sanul. Hei, kadieu. Oke. Leng. Hei, Leng, ngobrol. Dengar Leng. Tak. Tak. Cegan. Dari kamarana buru-buru gitu. Aing ngayangan si Kuti ya. emang aya naon gitu? Aing teu narima. Kopi aing pinu kena dibeakeun ku si Kuti ya. Tuh boga sopan santun atuh eta budak. Terus lamun geus kapanggih emang arek dikumaha? Nya atuh arek digebugan. Tapi ra masalah kopi arek digebugan. Aing teu narima masalahna mah kopi anyar keneh. Siana kuduna mikir kopi-kopi acan meni kudu digebugan kos pejuh wae sia mah. Lain ku masalah pejuna, carana teu sopan. Tapi saya teh kudu ngagebugan si Kutil. Si Kutil teh babaturan sia, babaturan aing. Aing sia. Segala masalah bisa dibereskeun ku kepala dingin, lain ku kekerasan, goblok. Enggeus nah jadi pasar kieu ieu teh. Kemana? Apa itu? Oh, tadi tuh. Oh, tadi mau bikin cahit. Oh, ya. Mana? Baru kunaon itu pasehan ya kan? Wah, sabar ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Aya naon ieu ribut ieu? Pasea segala dengan. Apa ya teh gara-gara kopi. Aduh, eta gara-gara kopi. Sugan teh gara-gara rana. Gara-gara kopi. Sok jelaskeun kumaha carita permasalahanna ieu. Tah kieu PRT kurang di kronologisna dicaritakeun kieu ya. Oh. Geus keun bae tong digebugan. Tong bere pelajaran we. Bawa cengek jeung kopi. Cengek jeung kopi. Heeh. Jang naon PRT? Cing naon deui. Ih, tong bere pelajaran jeung jelema itu mah. Cengikna dikekus. Cengekna di rendos. Kena kopikeun. Terus diinumnya? Diguyur. Jadi nya di kopikeun atau diinum. Ieu mah. Mas, satu juta. Kenana? Mim. Maman. Setuju. Lada tah. Pokokna mah aing balas dendam tadi. Tegeunah atuh. Ieu mau ditinggali heula bakal langsung diuyup lain. Tah, ayeuna mah geus racikan geus jadi. Ayeuna mah urang pancing.
Heh? Pancingna kumaha doble? Hei, Cinta, naik ke. Oke, nu lain biasa nyumput. Nyumput wae. Nyumput. Ayo. Ya. Oke. Oke. Sis. Mantap. Si sukses pokoknya mah kudu sukses. Ayo. Sukses. Bro. muncul nih. Sabar ya. Garila anjing. Tuh gede itu jalan mana? Woi, putih kan dia. Woi. Assalamualaikum. Salam. Beuh, mantap. Ngopi. Wah, mana? Balik, Masih di mana? Itu ah. Rasain namanya. Kaos. Ayo sabar kan. Iya, saya udah. Kualat. Oh, mengakak, kudu boga sopan santun. Aden,